Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha damang. Alhamdulillah urang patepang deui dina pangajaran basa Sunda pikeun kelas genep. Dina kesempatan ieu urang diajar ngeunaan paribasa. Paribasa dalam bahasa Indonesia disebut juga peribahasa. Paribasa nyaeta ungkara kalimah anu susunan kecapna geus matok tur maksudna geus puguh. Biasana ngandung harti babandingan. Bisa mangrupa papatah dina ngalakonan hirup, pangjurung laku, atawa aya oge anu mangrupa pieuteungeun. Paribasa adalah ungkara kalimah, susunan kata yang menjadi kalimat yang susunan katanya sudah tetap atau baku dan maksudnya sudah jelas. Biasanya mengandung arti perbandingan. Dapat berupa pepatah untuk menjalankan kehidupan, perintah perbuatan, atau ada juga yang berupa pieuteungeun. Pieuteungeun artinya contoh untuk ditiru atau teladan. Tah ayeuna hayu urang titenan contoh-contoh paribasa di handap ieu. Nu kahiji, dagang peda ka Cirebon. Dagang barang ka tempat nyieunna atawa asalna. Artinya dalam bahasa Indonesia menjual barang ke tempat dibuatnya atau asalnya. Nu kadua, ilmu tungtut dunya siar. Hirup kudu neangan ilmu jeung harta pikeun kasalamatan dunia akhirat. Hirup harus mencari ilmu dan harta untuk keselamatan dunia dan akhirat. Nu katilu, dagang oncom rancatan emas. Modal dagangna gede, ari nu dijual jeung batina saeutik. Modal dagangnya besar, tapi yang terjual dan untungnya sedikit. Nu kaopat, caina herang, laukna beunang. Nu dipikahayang bisa laksana tur teu nganyenyeri batur. Artinya mendapatkan apa yang diinginkan tanpa menyakiti orang lain atau tanpa menimbulkan masalah. Nu kalima, bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar. Jalma beunghar nu terus-terusan babanda. Orang kaya yang terus-menerus mencari kekayaan. Jadi tidak ada puasnya dalam mencari kekayaan. Anu kagenep, legok tapak genteng kadek. Jalma nu rea pangalamanana. Artinya orang sudah banyak pengalamannya. Nu katujuh, hade tata hade basa. Jalma anu alus rengkah paripolahna jeung budi basana. Orang yang baik tingkah laku dan tutur katanya. Ini contoh peribahasa yang bagus untuk kita tiru ya. Nu kadalapan, jati kasilih ku junti. Junti ini nama sejenis pohon jati juga, tapi lebih kecil ya. Pribumi eleh ku jalma deungeun. Artinya pribumi dikalahkan oleh pendatang. Nu kasalapan, mata dijual ka peda. Malaweung nepi ka teu apal kanu keur disanghareupan. Melamun hingga tidak tahu apa yang dihadapinya. Nu kasapuluh,
omong harus batan goong. Beja atawa berita gancang nerekabna bari sok ditambahan. Kabar berita yang tersebar dengan sangat cepat dan biasanya ditambah-tambahi. Alhamdulillah. Tadi orang tos diajar ngeunaan harti paribasa sareng 10 contoh paribasa dina bahasa Sunda. Tah ayeuna hayu urang latihan. Pek teangan tur pasangkeun harti paribasa di handap ieu. Silakan cari dan jodohkan atau cari pasangannya peribahasa di sebelah kiri dengan artinya yang di sebelah kanan. Nuka hiji, kawas ucing jeung anjing. Nuka dua, kawas hayam keur endogan. Nuka tilu, nyair hurang menang kancra. Nuka opat, bonteng ngalawan kadu. Nuka lima, ngaliarkeun tales ateul. Nuka genep, jalma alus rengkah paripolahna. Nuka tujuh, beja gancang nerekabna. Nuka dalapan, rea pangalaman hirupna. Nuka salapan, menang pangalaman tina cilaka. Nu sakasapuluh, hirup kudu neangan ilmu pikeun kasalamatan dunya akhirat. Insyaallah gampang ya. Mangga latihanna dikerjakeun. Tadi urang tos diajar ngeunaan paribasa. Sakitu nu kapihatur dina pangajaran bahasa Sunda pikeun kelas genep dina dinten ieu. Mugia aya mangpaatna kanggo nambih ilmu pengetahuan urang ngeunaan bahasa Sunda. Insyaallah urang patepang deui dina kasempetan salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.